Hacuran wilujeng tepat kesadaya kaum dangu kabudayaan kesenian dasana sanes lumayan papadena hiburan geraket Sami
Asep Cahya Dasama Mani Lampang utama saya budi kata sama babeh gaul karena papa saya marima tawid kami beragama Allah Kang Tommy Abah yang kapapait sama manis mangga dugi cekan ayah Sep Andri sing langgeng dugi ka jaksan Pak Eden yan gorehan seueus Kapangrap hadiah Purwa Sinenggi Ia Mendra Hawinulan Sosorot gantining pamutus Ia ing cerita tinggal ujur sing rancinget saruyunan babarengan dak saking punipun dados tandaning sarita ia kukung kebang siwalan
kang katen ayo anak cukup jayu Amat. ada tetes tumaretes ingkang sinaretesanana astaga wiratanu kalawan Intara kebanyakan dari Kacamata Panumbangan. ayo tadinya ini Laksanakan pangwangunan. asta tangan Gangga gangga banyu Wira wira wong linawitan kanu mangas Patra patra hartos nakala ungkala kumulane aksara Jawi sawidak perkawis Pinun calkang tigang dasa kalawan dasa eka hartosnipun sawi dasa 10 ingi pagelaran pawayangan pokana para pujangga yasanipun para wali salapan kasapuluh ngalwali kang luhur ilmu jumarakan Masing cara licin masing-masing. 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 Bakat seni padalangan. Satu perlambang. Satu perlambang. Purwa mendra winulan sastra kang tinuwaralon panjang ing awuh sinenggihipun dados Purwantara Rasane Purwa Purwa hartosna wiwitan Pitara Tara hartosna carita di mana gentur tinutur mangun catur gentra ingkang dadi bubuh kacintarita salebeting pasangrahan bulu kapitu pasangrahanana para Kurawa anu dina danget ayeuna nuju sengketa ngagelar parantos 18 dinten perang Bratayuda perang dulur antawis Kurawa sareng Pandawa mumusuhan di zaman lemut pasea di zaman budak di zaman bure nepi ka mangsana dewasa nang tungna bandera perang pikenawiskeun keadilan sareng kamurkaan mana salah mana bener merebutkeun hak sewang-sewangan pada nyepeng akuan bener boh ti pihak Kurawa boh ti pihak Pandawa takdir parantos nuliskeun sosanaos ti pihak Kurawa seueurna 100 jalmi katami tentara anu dobel 2 kali lipat seueurna tibatan tentara para Pandawa margi ti pihak Kurawa seueur simpatisan anu nyumbang balad dia balad tamtama
para prajurit anu sikap pedang tamsir garbeni candra sapanah lipung sadayana parantos tuntas katinggulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan sadayana parantosnya pengelmu sewang-sewangan dina keahlian perang tetap renggenak di pihak Kurawa seueur anu korban batan pihak Panawa dina mangsana dinten ke-18 Pak Kurawa kantun 3 urang deui 3 tokoh anu teracan gugur di medan tempur perlaya di medan Danalaga mati di medan jurit Yaya Kajabi Prabu Suyudana Raja Ning Astina boten kakantun Pati Sangkuni lan ingkang rayi Arya Dursasana kiwa tengen diwangun balan tamtama sesaan parantos corencang seueur anu gugur di medan saunira kangatan panjang sinenggih sinenggihing sabda uni sabda uni Kakak Prabu teu aya deui anu diarah ku kaula anu diancam ku kaula lintang isi Werkodara tasi Bima Raka Prabu sok sanajan si Bima jangkung kedemoal di terajian putri nyungkeun di lalajoanan dina mangesana dinten ejing poe ka-18 kaula bakal ngamu bakal nyasaak awakna si Bima sareng paman punting sejaduet jadi pamanggul pupuh panitik jurit dina mangesana dinten ejing kaula boga ajian belut putih watekna leueur moal beunang ditewak homo diteungeul bakal nyoredan ka tangtuana salira Raka Prabu cing reug-reug cing tenang ulah seueur emutan naon-naon keun bae si Bima mah urusan diri rai pancing cing reug-reug salira cing tenang salira Raka Prabu tenang kumaha
dek tenang kumaha coba ieu kanyataan tinggal urang tiluan curang cileung anu nyesa sanajan tilu sanggup ngaruncurkeun ngarubuhkeun para Pandawa loba catur tanpa buku tiba heula paman tiba heula gara-gara salira tukang ngahasut tukang ngahatean teu bener tukang ngadu domahkeun antara kaula jeung Pandawa tungtungna perang Bratayuda teu bisa diponah deui ayeuna dulur geus lapur baraya beak pamili geus sareungitan ieu teh hakikatna masalah salira nyalahkeun kolot tungtungna coba lamun tiba heula keneh ku kaula dipasrahkeun ieu nagara amarta ka Pandawa meureun moal jadi kieu pamungsunganana dipenta ku kaula salira salah ku panghasut kaula teh menta pertanggungjawaban ti salira deuk kumaha ceuk kaula meuning pasrahkeun eta nagara amarta ka Pandawa sidik Pandawa mangrupakeun hakna mutlak nagara Amartapura mungpun can kaula can gugur di medan tempur paman meuning pasrahkeun kaula meuning rawu rangkul aku dulur di sacara bihara-bihari orangan kalakah awak pejangkung gede ari hate segede kutil salira dimimiti keneh poe kahiji kurang kumaha mang ngajukeun diri pikeun jadi senopati pamanggul pupuh panitik jurit pikeun nying hareupan Pandawa kurang kumaha mang ti poe kahiji keneh mang nantang bere kasempatan pikeun anu hareupan jeung Pandawa tapi kumaha salira ngidina henteu nuduh batur deui nu dituduh teu puguh-puguh batur deui ari kolot anu kokotah ti poe kahiji teu dileret ku sabelah panon diare-arekeun we mang teh deuk ngabuktikeun bahasa mang mimiti mang moal mundur ku sasiku moal ngejat ku satunya beas urusan gelut mang moal ngengken dek ilmu naon sok dek jurus naon kalau cote umur dek jurus naon dek Cimane Cikalong Cibarusah Ciwaringin atau dek cai kopi aya cai kopi sok dek ilmu naon dek jurus naon dek ilmu masalah bag-bagan agama dek ilmu teknologi dek ilmu warjit lahir batin manggeus masaki tapi salira ngahalangan wae kana maksud kolot teh mang teh kabuktikeun bisi pajarkeun mang kolot lobat naon catur tanpa ukur nyarita tanpa aya kenyataan mun teh ku salira nuduh kalaka nu lain-lain puguh atuh Pandawa mah lain bantrak-bantrakeun tungtungna kumaha Kurawa hampir beak anu 100 si Parto Mamo ting ka mana lumpatna ting ka mana kaburna jeung si Aswatama tah si Jahanam teh si anak kuda tah pangecut bisa Raka Prabu tempokeun dina bangsana kaula begalan Pati jeung si Bima mending pasrahkeun bae ieu nagara Amarta ke heula salira ulah gasib masrahkeun sacara kitu wae teu saeutik teu sakedik biaya anu parantos dikaluarkeun ku salira pikeun ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ngabentuk pangwangunan di nagara Amartapura sanes ratusan juta sanes miliaran tapi triliunan
pertamanan di mana-mana, pangwangunan di mana-mana, tempat tur, tempat wisata. Aset negara hukum. Nepikeun ka hontal masyarakat adil tur makmur, ieu teh hasil jasa urang salarea. Ngeunah teuing. Lamun dipasrahkeun sasara kitu wae ngeunah, teu ngeunah eon, jagongna ku batur, jagangna ku urang. Eta capek. Make ieu tah. Make rasio, pakai IQ. Teu puguh-puguh. kagok porontok atuh. Lamun mang maju masalah buat lu. Ulah gitu, Bro. Beres coy ah. Tapi nya saira teh acan maju ka palagan perang. Teu acan coba. Geura istrenan mang sareng tuang rayi saja duet deuk jadi senopati. Rajaana ku saira. Tinggal itu. Di kamari keneh tuang rayi parantos nganggo raksukan ka senopatian. Bakat teuing ku tos teu sabar hayang nying hareupan perang Bratayuda dinten ka-18. Kari mang gantieun baju teh. Candi salin tinggalin keur macan beres dikaput keneh. Sare-hare wae. Janten kedah kumaha buktikeun lalaki langit lanang jagat geura buktikeun antara bahasa jeung kanyataan. Geus teu saeutik tentara prajurit tamtama perwira anu gugur di medan tempur, perlaya di medan danalaga, mati di medan jurit, satria seueur anu perlaya. Ayeuna geus hancur lebur papan kalawan tulis masrahkeun sacara kitu wae. Teruskeun atuh perjuangan teh. Kagok porontok atuh ieu mah. Kaulah sieun ku si Bima tanggung jawab mang eta mah bageus. Sanggup mang sapoe maehan panawa si Bima, si Yudhistira, si Arjuna, si Nakula jeung si Sadewa geus aya dina dampal leungeun mang geus kacepeng ku mang nasib. Tas ka untuk Kula boga ajian belut putih tah tuang rayi belut putih mang mah ajian buaya darat. Kalau kaheureuy wae aki-aki deh. Ngahibur salira apa? Ngarah teu tegang salira sugane salira bisa seuri bujeng-bujeng hayang seuri. Bujeng-bujeng hayang seuri sebal we nu aya. Janten kedah kumaha. Aturan perang dinten enjing mangga sakseni ku salira cing raos dina kareta karajaan. Ngawitan perang aturan perang tingawitan peletek panon poe nepikeun ka surupna panon poe. Teu bukti ceritaan mang teu beuheung jaminanana. Nyaha. Sok sanajan baran prajurit tamtama perwira geus carencang mang moal ngukur moal ngandalkeun prajurit. Tonton ku saira duetna antawis tuang rayi Dursasana sareng emang jago baheula. Duet maut teh pan emang bageur. Si trio macan teh. Istilahna Ipin dan Upin. Nyari kitu naman kaulah sejalala jodina mangsana dinten enjing ngan saira kena bukti. Kena dibuktoskeun cariosan saira hiji lalaki langit tanang jagat buktikeun salah teu beuheung mang. Sok tonton we mangna waktos saina teu kapino damel mangga gerah anggo raksukan ka senopatian ku saira teu kapino damel mangga mang saja ngatur tentara sesa kanggo nyerangan tuang rayi Dursasana mang bakal ngetrukeun ilmu pangaweruh jampe pamake dina mangsana. Si Yudhistira, si Bima, si Arjuna, si Nakula, Sadewa moal dikecapan kumaha. Tonton dina waktosna. Teu kapino damel mangga atuh kaula saja nonton hayang geura dinten enjing ngawitan pletek panon poe. Mangga geura tonton ku saira. Mang saja pamitan ka salira
sejak tatan-tatan dina waktu saena keneh teu pinodamel mangga urang sasarengan sabar digrebeun simpang anak mah kasep anlan rahayang sadaya ulah masihan contoh teu bener ka masyarakat buktoskeun tanggung jawab urang sarea teu pinodamel mudah-mudahan salira di arengkeun aya dina kaumulan tina mangsana dinten enjing mudah-mudahan bageun hayu nur sasana teu kapino paman sakit di kantor ieu salira tempoker si Bima disasaah awakna poe isuk ku diri kula kapinodamel akang percaya ka salira tonton Raka Prabu kaula sejangatur baletap sama anu mangga siang adi akang oge paman geus beda rasa dina waktu ayeuna yakin keunana papisan kana paribasa panawak kana lara ora kana pati Bima Arjuna nakula Sadewa Yudhistira karek kapikir geuning kieu akibat balu kartina kajahatan jeung kabodohan akang Dursasana diserangan ku kasumangetan anu ngagedur mepek balatam tama prajurit di Banjar Dumut sesa tentara hangkok butak ngangorasukan ka Senopatian Dursasana katawis cahayana gilang gumilang tenang
Tamtama hangkok buta. Pada kumpul sakabe. Gerak-gerakan kategan awak maneh. Bikin di harapan perang Bratayuda dina mangsana isu-isu. Kula hege. Selamat bertemu dengan saya. Siapa? Mengenalkan nama saya yang sudah terkenal. Siapa? Nama saya si Balotelli teh. Tukang naon Balotelli teh? Si Balotelli? Ya. Siapa leunih? Tukang bandros belegu teh. Mereka mana tuh Balotelli? Biduana ti sadayana. Naon? Mangsana dinten enjing-enjing besok kaula sedia ngaping jeung ngajaring dunungan Gusti Durusasana gesan maju ka medan tempur nying hareupan para Pandawa. Geus diwakafkeun diri kaula topati jiwa raga demi kamerdekaan negara. Dulur-dulur batur bangsa Diu, baraya bangsa buta, pamilih bangsa raksasi, buru-buru kumpul ka dieu my brother, my sister, my father, my mother, my grandmother, my grandfather, my son, my wife, my eros, my ici, my eme, my ijot, my ija, my awang, Manohara bawa ke dia. Mangkuknya bawa ke dia. Pokoknya masa Quran tinama bawa ke dia. Maimunah, Ma Iyam bawa ke dia. Mapai jalan setapak bawa ke dia. Mangkuknya bawa ke dia mangkuknya. Mangkok pupus bawa. Mangkok pupus. Api cuy kayak. Yang akan sama pangabak geus kuhunyu paduka Gusti kula. Diuk awak balik. Mangga Gusti mangga. Kumpulkeun sakabeh barat tamtama parantos neme Gusti. Mohon. Benten cahayaan salira nganggo raksukan kasenopatian keur wayangna anyar deui karek angeu saware dalang aldi aya
palingan ngarem pajak panggung. Berata heula. Ngariak. Ya. Bawa ya. Pangesto kula. Duh, ora ira wah. Kumaha sawalerna padene damang? Hah? Sawalerna damang. Sagur. Ya. Nah, Palajang bibir dicodrok. nah. Ya dicodrok. Bisa tapi teh. Mana raga kasih daerah tuh. Ayo. Ya, gantungan di tukang. Ajakan ping-ping trauma. Aya. Alhamdulillah. Sama kenapa mereka Sumedang? Ping-ping apa? Ping-ping sapi. Ping-ping domba. Oh, Ping-ping domba. dua. Alhamdulillah bagus kagungan bangsa teh ya. Oh, dapat ka pasar mereka Sumedang atuh. Bingung mereka anu. Hapura kangala. Sono ini. Ya, saya ada bibir deh. Di Nagor. Di Usia. Pada jagakan sama Pak si Hujuk Dunungan, bos. Diterima sama Pak dia awak mana kukula. Nuhun bos. Alah, pada jagaan pada jagaan kalau nasib pada jagaan Atuh kantang. acungnya selare gak ada anjing sini sini aduh gareng anjing. Gobok. Amit bagadi pamajikan aing keur nyiram. Ulah loba teuing sempak kapiguyon awak maneh. Teu Gusti. Muni kalaraneng sanjing. Kejem ganeng teman keur nabuh atuh. Sama ngahina ka aing. Naon kejem ngahina. Manya aya nu leumpang dikenangan si teh sapi. Eta teh ngahormat. Ngahormat mah di mana-mana ge kieu si teh. Eta mah ngahormatang para atuh. Sama ngaledek pungud aing kita geus monyet si teh kunang-kunang hidup kalaraneng si teh. Nah aya kumaha? Jempe kabeh si teh. Dikenangan. Foto dikenangan si teh. Kamu tabehan.
menang ditabuhan. Bang disangakan. Menang disengakan. Tukang goong nu pada gong mah tuluy. Oh, gamur-hamur duit saya bayareun anjing. Tukang goong nu pada gong mah. Saya lager saya rea. Aya pangesto. Nuhun ah. Sawalerna ujang damang. Oh, Ujang damang. keur sales food aing. Sales. Sales plung meureun. Selamat malam. Malam. Selamat bertemu dengan saya. Siapa? Mengenalkan nama saya yang telah tersohor. Siapa? Nama saya adalah Ipin dan Upin. Ari Ipin anu mana? Ini Upin adalah kepalaku. Ari Upin? Hah? Upin mana? Upin adikku tercinta bujalku yang dosol. Betul. Selamat pagi, Cengkong. Assalamualaikum. Atuh. Gerak omeh atuh. Syukur celai lagi mah. Nyata ger. Jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Lintuh. Kurang hees kena jaga lah lintuh we. Ngadahar wae puting di panggung. Puyuhan ketelih mucingeun oge. Malarangga kasadayana cu. Kade ulah dikenangan ah. Cing jempling. Jempling kabeh. Cing hikmah. Nah, udah ganeng-ganeng jempe we kabeh mah nya ya dulu bang bang cepuku anjing teh. Jempe we kabeh. Rilek. Nya dirasakeun asa leumpang di kuburan aing teh. Nah, atuh. Oh, kenangan anjing atuh sia teh di kabeh pikiran. Tinggal getar we terus. Wah reman ngageblos. Oh, untung dipangnewakeun nuhun Kang. Tepak relegen aing ajik teh. Oh, ya kudu barang lesotkeunana. Barang kumaha? Kudu barang sok hitungan ku aing teh hiji nepi ka 3. Heuh, sok. Hiji. 2. 3. Oh. Cik aing oge. Tukangan dudungan. Hah? Tukangan eta dudungan. Uluh, hari mana we teh daya Gusti. Abdi Ipin dan Upin pada nyangakeun sama pangabaktos Gusti. Diterima sama pangabakti awak maneh. Hatur nuhun Gusti. Atuh kaping kalina ti eta aya pikeun saeun naon Gusti. Ayo sumangga abdi ngantos kadar puja hingga kapunutan lagi emutan harapati kasangakeun Gusti. Naon sia teh? Eta pelebah Gustina tarik-tarik teuing gandeng sia teh. Kumaha aing ya biwir-biwir aing sia teh. Ulah kitu pamajikan aing teh keur nyiram. Padahal teh pamajikan sia masalah buat lo. Emangnya gue harus bilang wow gitu? Si Haji sambil koprot. Aya pikir saeun naon? Gusti, tah sakitu teu naon anjing sia teh. Kita jeung unjang anjing wae sia teh. Padahal teh anjing-anjing aing sia teh. Jurus
ku aing di parapan ku aing di rantai ku aing dipocingkeun ku aing leungit gelombangna hiji reuneuh kumaneh abdi bujang hingga kapunutan lagi emocan larapati kasangakeun Gusti kan diuk sia belah dia diuk nyambung aya moal jeung jelema kafirun anjing sia dia saha nu awi di dieu lain awi nu di cuding orang hiji jeung jelema kafirun dia we urang mah duaan jalmi iman jalmi saleh nya Gustinya iya bener tuh cek jenungan oge sia mah goreng patut aing mah kasep di duaan nya Gustinya iya tuh urang mah balalager nya Gusti diuk awak maneh tuh cek aing di tah diuk mun abdi kasep ganteng kalem nya Gustinya goreng patut awak maneh tuh cek aing goreng patut mun teu ngadukung ke anak buah teh ieu tah saha si eta teu ngadukung ke anak buah teh si anjing Ide kumaha mun kadengeun si eta Kerja cakap kok digebus kena cublok si Juri nah itu udah ukar anjing lalu siri anjing saya punya siri tahu-tahuan kecap biwir meni rapet gitu aduh kaindah kain aduh make ikat anjing alhum namun kasih masih ada anjing juga aneh ahuan sih
cari ngeci masih ngemut pelang Bapak Sunaria ayah. ulah kajongjonan teuing salira kudu diapi Pak Sunaria salira ngatomi kudu diapi mudut seni lain kawinikeun tapi pikeun dulungan nyalin budi cuy budi rumah kudu apa cilik asing Pak Haji Sunaria ayah. Lepus kana lepus Caca. pasir takya ngakaris lemes ate saja binu kaki hatur maksiat nyeri rumahnya ngajujung abah hati derajat seni Mamen gaul ayah. Somali mudah-mudah Ibu Dewi yang terbang balik pura manah takiwur sangkan nyerah karena rasa sarang dan kekupingan Ding. lamun mikir nusa esku moal kalis ibu tati bukai haten teweleh ngait lamun emut sok semua beginilah begi meuli ka RW Toto beginilah Kuringina katidula kana tekepang. Kagaga Bapak Sunaria. Dalam kali
Prabuta ingkang pada jajar pinara Samya hempak mardayaksa Dene ingkang sing pedang Arya Dursasana parantos mepek balan tam tamahang kokputang kokputanu sikep pedang tam sirgara bani candra sapanah nandika syukur bagja kumayangan dulur-dulur akang di Banjar Dumut anu gede anu leutik simpatisan kaula ongko saware para denawa angkok kuta anu sikep pedang tam sirgana benik candra sapanah limpung bagi asa teka coba-coba mernea duduk pada karo ingsun mangsing parak pada tatan gesan lumampah ke medan perang syukur bahagia awak maneh sia edan lain ku biwir belegug kumaha aing we biwir-biwir aing masalah buat lo ya dia pada ka mana Gusti jadi si edana pada nunggu waktu peletekna panon poe urang ngabuk urang nyasak si Bima tekan idona bae dikelan atuh ampun Tapi saya kira kepikiran kalau pati kesana kiri kurang ada ampun. Jadi itu Iwan dicangkel biwir sia gitu-gitu. Oh, cangkelan dia ada itu mana ada ampun. Ini yang ini si anjing. Oh. Nunggu ulah waka miheula nyerang ka Pandawa saacan ngadenge tangara perang dina waktu peletek panon poe tika pinodamel Gusti Ulan bapak gerok kabeh para tamtama anu can pada datang tika pinodamel Gusti Ulan hege ulah dekasakeun heula pangabisa kinet bisa ya sambil nungguan peletek na panon poe kurang hiburan heula nya sanunya urang teh pan dia mah ijung perpisahan we bisi urang teh gugur di medan tempur bisi urang teh perlaya di medan Danalaga bisi mati di medan jurit lain kitu lin kumaha maneh ada kenapa teh ada ampun urang berbalas pantun siapa urang berbalas pantun hitung-hitung hiburan nu pamungkas urang teh ari kahayang mah urang teh da panjang umur we tapi nempokeun syariat saha pi jelemaeunana anu bakal mampu maehan Pandawa Pandawa teh kana lara ora kana patih lain patih teh eta pan urang teh maksakeun we urang teh taat kana profesi urang saraku prajurit dek berbalas pantun kumaha contona da uing mah teu apal ieu dengekeun
kini kuang-kuang balakok di sisi pantai naon usina ni nuju tuang dia bakok kelaka santai we hare-hare da geus torek meureun ini Orai kawat macok nu gelo usina sowat itu loh sok maneh cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok terus naon usina tai cak-cak ningang huntu terus laun-laun oge dilebok belum kasih bang kasih batra kasih batra tulis ka Garut ampun ampun teruskeun di situ di Garut terus ke Jakarta di Jakarta balik di Sumedang tah pelomba pasar Sumedang ngahulang saeutik sakedeung make ngahulang naon sina sia teh heuh linglung sina mah euy eta mah dongeng sapi atuh dongeng di sekolah membalas dendam ada ampun kapiting ketujuh bulan kokosan bantun di lamping saputing asa sabulan ngantosan panutan sumping itu bunyi mesra anjing coba ting heureuy ayo ikan gabus makan kaset naon usina buset ikan gabus melihat-lihat naon usina busiat anjing goloh amin kalau bating heureuy meuli kamper ka kios naon permios ikan hiu ngebaheuhai hira hayu hai dulur kumpul kabeh ka dieu euy hayu kumpul kabeh asa karareueung keung kumaha nying hareupan perang Bratayuda nya pasti atuh perang mah kaduhung aing cicing di pihak Korawa nya kaduhung cicing di pihak Korawa lamun cicing di pihak Korong aing selamat meureun dulur bawa senjata ka dieu euy bawa senjata buru euy pedang kangkang keris tumak kolewang jeung sajabana kumpulkeun ka dieu kalewa ulah aya nu kaliwat
dibawakan ku serangan jahil teh belegung. Kumaha lamun aing ketos? Sia. Ya. Mun jadi kadinya sia teh. Ada betet kadinya mah. Kadinya mah leuheung aya ngeunahan. Aya rasaan kadinya mah. Aya rasaan kadinya mangan rada linu ceucing. Deui Deui kadieu geura kadieu dieu mere beja engke dibere duit ku aing kadieu geura dieu diberi duit 100.000 sok buru sekali deui. Iya. Oh yes. Oh no. Kelakan dilesotkeun deui. Oh Luna Maya. Oh Cutari. Panuju sadara kati aing. Kabawa ku angin puting baluweng. Baliung. Baliung. Mesti ganje ieu mah. Ti beret oge eta. Saha? Gimana? Gimana? Yo di dieu. Di dieu gimana? Kita kumaha beut na si Ajig. Kedenger kitu sorana. Buru urang perang sakedeung deui meletek panon poe. Surah ayam kate ongkoh ni. Penasaran aing teh. Kumaha beungeut nya eta. Tapi dahsyat teh mungkin namun kasyep mah euy. Beungeut kitu mah. Sacara kitu mah. Gimana? Aduh. Ya juga. Teh jauh tina sangkaan aing. Beungeutna jiga hui. Jiga hui ganola. Buru ka dieu euy. Di mana? Ieu. Oh, nyana. Teguan. Sok buru. Ka dieu. Siapa buat normal? Ini ngalekun. Ini ngalekun. Sia naga pleh wae atuh. Nabi magapleh. Ini ada kemana? Ada kemana? Lain dek kemana nah seteh teu apal apan isukan teh ayeuna isuk-isuk teh di perang Bratayuda seteh poe anu ka 18 atawa ke 18 Ada kawan. perang Oh. Ada kemana? Haji nyebut teh sugan teh ngarti sia teh
Edek milu moal sia teh. Edek milu moal. Aduh. Hayu atuh. Kamana? Aduh, si Aji. Deui basa sajabat di kamana sia teh? Mani teu malan. Pajarkeun teu nemalan cenah. Ditanya kuy embung aja makan salah. Amung negara miskin. Amung ka anak yatim piano. Piatu atuh belegung. Piatu. Diganti. Lain geus diganti ti baheula ge piatu. Hayu beurang teuing. Na mana? Ka Tegal Guru Setra urang perang. Ini tadi kaituin anjing ya. Ya, sia mah. Woi milu. Woi milu. Hayu. Na mana? Hancurkeun aing ah. Bisi pamali. Bisi pamali. Kamana? Udah kamana? Apekeun. Nyom nyom nyom. Nyon kon nyon kon nyon. Nyom 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 nyom. Naon? Oh di pagar. Kamana? Konyon konyon. Nyon konyon konyon. Langsung loncat. Si Honin. Si Honin. Kamana? Dok perang. Kamana? Odok kata Guru Setra. Oh, sok atuh gara ini. Hari mana odok milu. Amoan sieun paeh. Nah. Ada sieun paeh di perang matu. Jikanya orang di lebaran Idul Fitri. Nya tuh. Minal aidin wal aidin. Minal aidin wal aidin. Mohon maaf
lahir dan batin. Batin. Malarang kesadayana. Doakeun uing. Mangga. Malarang. Rezeki nomplok lumayan tukang dawet bahe rezeki tuang ulah di dahar redek di dahar bisi jadi banyak hayang jadi panyakit geus di dahar ke gering hayang gering lamun geus gering mah ka rumah sakit hayang ke rumah makan lumayan Siap. Enas. Paingan para rezeki. Cecak. San ngenyong. langsung enak malah tanya keselnya nah nyeri butuh karasa nguliat butuh si Juri Sugante dawet tai sapi aja kebat halu mampah ngalit ngengkeng ngabanalit ngemat nyatang pina kayu agung babarwi tesamia rempel pagodonge iya rempel samia pangpange sekar mekar inggalihi ya panulis si pandang arah ingkang si pandang bawa siga dateng kawinarni siga datang nirawa kok siapa kacarioskeun di Tegal Kurusetra 2 blok Antawis blok Panawa Sereng blok Kurawa anu sadayana parantos tatan-tatan baris ngajeng jereng sikep pedang tamsir gada beni candra sapanah lingkung para satria para senopati sadayana diaping ku para prajurit Antawis wetan sareng kulon bari ngantosan pletek panon poe mangsana diawitan perang surak manghamal-hamala surak kedap hidup Kurawa hidup Panawa hidup Kurawa hidup Kurawa hidup Kurawa hidup Kurawa hidup Panawa hidup Panawa hidup sadayana parantos ditahan atuh kajang tenanan di Tegal Kurusetra sok sanaos teu pararubuh angbeun bau hangruk getih garing anu katebak ku angin kalayan aya keneh patulayahna bugang gajah bugang kuda mayit manusia digunukeun di sisi pasorengkrahna pakarang tiras perang dinten-dinten anu kapengker teu janten ngahalangan kana kasumangetan kadua belah pihak anu pasti pihak Kurawa anu janten Senopati Arya Sangkopati Sangkuni oge Arya Dursasana diwangun ku gelar perang Sinupit Hurang sedengkeun di pihak Panawa Arya Bima sareng
anak pula oge sadewa anu diwangun ku gelara perang bulan tumanga antos tatan dibarengan ku ngagedurna semangat perang diunguh kalinuan teh kedag ku kangina Bima ngabedega pangpayuna bari murintil kumis nyoren gada Lukitasari pada gimira sadaya kirang-kirang nama soak ningali pamun teu Arya Werkot Kantenan Prabu Suyudana nyempot di bunian ku prajurit di halangan ku tentara nyaksian bari jeung susrumputan sunuk waktu nu dipandang rahayu ningang mangsa nu dipandang utama waktos anu diantos-antos kusadayana katingali kusadayana ngawitan pletek panon poe atuh ti antapara tangara perang ditiupina mangsa kiwari ngengkrengna tangara perang surak kena batur geus kadenge tangara perang batur trompet geus kadenge iya hidup Kurawa hidup Kurawa hidup iya serang batur hidup Kurawa hidup Kurawa hidup Kurawa hidup Pandawa bulankeun tekad sewang-sewangan batur gerawakakeun jiwa raga demi kemerdekaan bangsa
anjing teh. Kabur euy. Ha. Aing numpak ojek ge. Mana lagi ka sadayana teh? Aduh eta yang tangkap. Eta. Orat di pangkalangan. Naon orat bujur. Aduh. Paingan tiis bola ini. Yang tangkat. Korea. Aduh aya anak ya.